Ya aing pengalaman ya, aing hirup teh pernah di Cianjur, aing hirup pernah di Cipanas, aing hirup pernah di Sukabumi. Eta kapan di Cipanas ari jilbab bae ai luhur di jilbaban ai handap di singsaten goblok. Eta di Cipanas eta ulah lawor emang aing teu pernah di ditu. Cekolit meureun bagian ulah ngomong saya jahit. Saya ada kain nyangka eta tadi Cipanas teh karari itu jilbab. Bapak man liwat ke puncak ke Cipanas di sisi marake jilbab hararebat ja sepuh bararagus eta teh stok can anggeus tinggal ditanya bae jilbab tinggal jilbab. Baheula di Cianjur terus Sukabumi Masya Allah jadi ulah katipu ku jilbab. Lawan lagi ustad atau teman jilbab. Di Indonesia guys karari jas. Kula mah keur waktu ngaji palak di Cipanas tahun 85. Tahun 85 kula ngaji palak di Papih, Spolot. Itu kebenaran kebal teh tahun baru imah alal hak kebelah kota setik eta masjid Pararinu musola pinu kula kaget artinya hebat amat di orang Cipanas bau datang ke anak dibawaan ke masjid terbalik anak pamajikan terus salaki magis komo sapoe dua poe kukula ditanya iya ada rebat amat orang Cipanas bisa ngararendong di masjid itikaf nak pahara amat itikaf ya di Tangerang mah moal aya nu itikaf kos kieu tapi di Cipanas mah hari itikaf kabeh salakina pemajikan barang ngobrol teh horeng lain itikaf imahnya anak disewakeun kanu tahun baruan anggaplah pila lah caknya palingnya sampai 25 poe geus nyana mengasingkeun diri ka masjid goblok bin tolol eta urang ditu eta ya kos kitu sagala ya Allah ya Rabbi berani sare di sisi masjid berani sare di mushola akhirnya kurang ngobrol-ngobrol jadi hiji atuh eta kakarak ngobrol urusan sewa menyewa terus nyaritakeun tentang muda-mudi nah mah diteruskeun we moal sama pengalaman anak muda ngaranna gitu eta rusak Cipanas di urang mah cana naon Tangerang tahun 85 cana naon Cipanas geus rusak Cianjur geus rusak Garut leuwih awal rusak sebab deket ka Bandung di urang mah deket ka Jakarta teh teu rusak sebab urang lembur ke Jakarta usaha di urang mah ke Jakarta teh usaha dagang kuli ngojek di Jakarta teh arusa balik ke masalah tapi Bandung Tasik ke Bandung lain sakadar usaha Garut ke Bandung lain sakadar usaha geus puguh urang Bandung nah pangheulana rusak nu pangheulana mabok na gele minuman Bandung. Pada tahun 80 di urang can aya nu mabok 81 can aya nu mabok di urang can aya 82 can aya nu mabok Bandung mah bos parareing Garut leuwih ti heula perkembangan perpendidikan leuwih ti heula karusakan ge leuwih ti heula jauh jeung urang mah basi bagus mantap Garut mah nu ngaran Rajaban sepi Muludan sepi Bandung sarua sepi di urang mah masih keneh kiaina masih keneh daek keneh sanajan kudu dibayar deureus tah sok aya kituan bae teh kiai mah cenah deureus rada deureus keneh deureus aya keneh coba Garut coba masyaallah Bandung masyaallah tadi nah ieu mah keur carita perbandingan laporkan ku Ki Zaid bahwa Sarwiti zina panggil Sarwiti
integrasi adili kuatan mana kuari Zaid Umar Bakar melaporkan langsung dulu siap jadi saksi bahwa Sarwiti zina kuari si Sarwitina inkar nah sebagai pelaku nu inkar ia inkar teh kuatan mana antara saksi tilu jeung inkar wani sumpah demi Allah demi Rasulullah daek ninca Quran komo dihareupeun salakina mah tapi aya saksi Zaid Umar Bakar menyaksikan bahwa Sarwiti teh zina kuatan mana antara inkarnya jeung saksi kan mantap kuatan saksi tetep pengadilan kudu menerima saksi nyatakan bahwa Sarwiti tetap zina babari ku ngaji mah komo lamun negara Islam babari tapi kulantaran negarana orang lain negara Islam kieu kaayaanana ambalaya setumpuk permasalahan di kejaksaan setumpuk permasalahan di EMA wah nuncan kabongkar nu geus dibongkar ge can selesai jeung aya nu henteu selesai kasus berbagai kasus di urang teh nah ieu mah keur nyaritakeun bae kajeun urusannya anak ieu mah keur cerita ngaji ke diselesaikeunana di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala selesai kakar selesai benar surga benar neraka sakitu bae kuari mah tambah deui kasus nu ieu can beres numpuk jasa kasus tahun sekian kasus tahun sekian angges urang mun nyaritakeun tentang hukum babari sebenarnya mah lamun langsung ditangani jatuh negara teh kapan ngabogaan kitu wilayah ada di gubernuran provinsi daerah baten kecamatan atuh ya kitu-kitu kene perurusan nama maka jeung teu selesai sagala rupa mantak aneh naon gaweana atuh kuari teu selesai kos kitu tah ja hukum mah Al-Qur'an hadis narjamakeun Qur'an kemudian ijma nerjemahkeun hadis dikitabkeun tinggal dibuka kasus naon mantak ngomong mah babarian ngomong tibatan ngising ngomong mah teu kudu ngabeten ngising mah pan kudu ngabeten kok mau lamun tas ngadal kocapi mah kababelan ini babarian ngomong abong letah teh tulangan jadi bisa dimenangkan tak saksi kalau kola lamun teh amah si prengking ngomong kuntu mukrohan kaulah numantak menyatakan bahwa kaulah asup Kristen lantaran gula dipaksa lamun memang si prengki pernyataan inkartina ucapan anak kemudian nyana ngaheuhan asup Kristen sote karena dipaksa deleulah korena kabeneran memang aya korena waqt tabat sukorina tuh nah kuari kajurung ku korena ka asli kufarin seperti ngaboyong nakupar jadi cek paprenggi teh begini Pak Hakim saya ini warga negara Indonesia yang saya tahu undang-undang di negara Indonesia kalau murtad mesti dibunuh karena negara ini negara Islam dengan demikian saya setelah disaksikan oleh 3 saksi Zaid Umar Bakar bahwa saya telah menyatakan Kristen memang betul cuman saya waktu itu dipaksa sehubungan dengan adanya orang-orang bule memaksa saya
kalau saya tidak mengatakan itu, saya akan dibawa ke Amerika. Nah, ini kan bahaya. Nah, kalau saya menyatakan Islam, menyatakan kafir, Kristen, saya aman. Kalau saya tidak menyatakan, saya akan diboyong. Untuk mengamankan diri saya, maka saya menyatakan Kristen, mengamankan diri saya. Bener gitu nanti bisa teman dipercaya. Kos kamari cerita di Amerika, loba jasa masuk Islam, ngayakeun gerakan di Amerika. Kalau ada orang yang masuk Islam, panggil, adili. Maka orang-orang Amerika anu arasub Islam, satu, tidak boleh diganti nama, sebab nama yang Islami akan mempersulit dirinya. Satu. Yang kedua, biarkanlah salib dipakai, tetap ngagantung di dia untuk mengamankan diri. Sebab di itu intelna luar biasa. Satu, intel tentang KTP. Kalau pergantian nama dari nama Kristen ke nama Islam, ia akan dipersulit. Yang kedua, salib lamun teu dipake, ieu ge jadi masalah. Nyana tetap nama Amerika baik, kemudian nama kafir maksudna, kemudian salibna ngagantung baik. Padahal kolbu nama Allah, la ilaha illallah, mengamankan diri. Ketika nyana ditanya, tetap baik. Nyana mengaku Kristen baik. Sebab naon? Sebab loba jasa anu geus ditembak, dibunuh, ditembak, disel. Gitulah seputar peperangan, perang agama, perang budaya, perang fisik, perang kurs, perekonomian. Urang kuarikan ke perang antara yen jeung dolar, perang teureun terus bae. Nu eleh rupiah. Aduh, perang deui yen jeung dolar. Terus mana anu bakal bisa dipakai transaksi secara internasional? Apakah dolar? Apakah yuan? Nah, kuari nu elehna Indonesia. Rupiah terpuruk sadunia paling handap. Alhamdulillahirabbil. Nyungkun tak budak. Sababaraha negara geus merubah tentang perekonomianana. Aya anu merubah penambahan uang Jepang. Aya nu merubah ditaikeun tentang kursna beberapa negara dengan teknik-teknik ekonomi di masing-masing negarana, nyana terus untuk mengejar supaya tidak tertinggal perekonomian anak. Wah, kejaran-kejaran anak macam-macam. Ketika Indonesia mengomentar hiji aja. Sugan dilobakeun kurs duit teu. Sukan dikurangan nilai diteken atau naik nilai nanti. Begitu ditanya presidenna ngan ngajebian doang. Tanya ahli ekonomi silih lempar. Bagaimana sih anu? Bagaimana sih? Per detik ieu encan aya kejelasan kurs Indonesia rupiah. Encan aya kejelasan. Tetapi begitu diteliti sadunia ieu mah RRC Hongkong. Non gitu ngaranna Jepang, terus Timur Tengah dan lain sebagainya. Tapi pang tenang-tenangna di Indonesia. Di batur geus bergejolak kita perekonomian bakal kumaha Indonesia mah tenang bae. Tenang sebab naon? Sebab boga duit meuli teu boga duit menta kitu bae. Indonesia. Tenang ya. Bari keur dicontoh Indonesia, dicontoh. Lantaran teu berontak masyarakat teu berontak. Sakitu geus tina 9.000 naik kana 10.000 naik kana 11.000 dolar. Berarti kan $1 teh ya 11.000 naik 12 naik 13 naik 14 naik 14,7 hampir 15. Tenang bae. Namun ditanya, "Euy, dia dolar sabaraha?" "Sabodo dolar ieu." Sabaraha teh sabaraha sapira? Aing. Geus. Lain ieu negara presiden saha? Teu nyaho aing mah aya tahu presiden. Datang katanya hoya presiden atau boro-boro presiden mau ditanya, "Hei bupati siasa?" Urang keur leutik mah keur di SD teh di bejaan presiden kita Pak Harto, wakil di bejaan, menteri kabeh, menteri agama di bejaan, kuari budak sekolah di bejaan. Kula sok nanya anak, "Ai menteri agama urang sa?" "Ih duka."
emang teu diwartosan ku guru itu guruna gitu apaan Indonesia urang keur sakola teh ka bupati urang saha eta teh camat urang saha dibere nyaho teh ku guru camat urang saha lurah urang saha bupati urang saha wakil saha gubernur saha jadi nyaraho terus engke menang sabulan dibejaan deui tetep Pak Haji Hasan gelam eta rajin nya mah ngabejaan ka urang pinter urang ke presiden urang saha wakil saha terus menteri saha ku ari mah budak mun ditanya tinyawan menteri luar negeri saha duka cek menteri dalam negeri duka menteri agama duka ieu mah geus we duka geus teu apa ieu mah teu jarang geus bosen deui geus teu jarang masyaallah. Nah ieu urang keur ngobrol jeung wali Allah nyaritakeun tentang kasus Rida. Jadi betapa kuatna saksi ketika menyaksikan kasus tentang ucapan Rida, bahkan pekerjaan Rida. Nah ieu bisa diterima walaupun nyana inkar, kecuali inkarna berdasarkan kasih kuparin dadah sudiko biamin wa illa andaikeun teu aya korena teu bisa diterima geus anu teu bisa diterima tetep nyana dihukumi murtad geus kita tobat beh lamun urang nyaritakeun tentang negara Patali jeung Islam negara Islam geunah aya nu murtad panggil titah tobat aya nu teu salat panggil titah tobat teu daek tobat nyana teu salat zuhur tanggukeun ka asar tanggukeun ka magrib teu daek salat datang ka magrib isya tembak ayo sia tembak jelema sarolat kabeh hujan atuh maling panggil potong cege sakieu tek maling deui tek potong maling deui sakieu tek ninahin kan urang walil qisasi hayatu ya ulil albab aya nu zina had nan muson ranjam aman negara nu mantek embungin ge di laluhur DPR ge embungin negara orang dibentuk negara Islam sebab jaknyana hese maling kuari aya calon bupati ya di sana calon bupati atau calon gubernur nu ieu bagus akan melaksanakan aturan-aturan sanajan di negara demokrasi pembangunan sesuai jeung kitu mistina nu ieu mah bajingan teu nyahoeun bodoh nu ieu pinter nu ieu bodoh ngan nu ieu rada loba duit nyebar ieu nu si pinter nu si bager nu si bagus moal menang ieu si bodoh didaruku di dituna ge di instasina didukung ieu geus kajahoan bagus bakal ngalaksanakeun undang-undang ieu mah can pugu tetep nu didukung di sekitarna ieu wah depak ngadukung ieu mui ngadukung ieu wah luar biasa ieu ieu ke calon gubernur bae ieu NU ge NU blon teh NU tetep ngadukung ieu NU teh Nahdlatul Ulama kebangkitan ulama. Contohna kula greget ka NU naon NU Tangerang teh NU Tangerang khususna Banten eta teh ngadukung atuh teh kagoblogan NU pan aing teh di jero aing di jero NU teh aing kulturna aing sanajan aing teh lu praktis sia mah teu nyaranaho meureun aing terpukul goblok sia yang seureun aing dah kadenge emang aing teu ngadenge NU ngadukung atut pan ieu teh Nahdlatul Ulama bob Nahdlatul Ulama sakali deui bob Nahdlatul Ulama
kebangkitan ulama, masa ulama ngadukung cewek sih? Kok begitu sih? Cewek didukung. Dek dikamanakeun beungeut aing. Aing teh di jero NU. Dinten teh ge kultur aing teh sok ngabuka-bukakeun NU, ngariwayatkeun Hasyim Asy'ari, aing ngariwayatkeun Kisah Hal Mahfud, aing ngariwayatkeun keistimewaan perjuangan NU, aing ngariwayatkeun tentang keistimewaan NU, berangkat berjuang keistimewaan anak. Begitu datang ke Banten aing diisingan ku NU. Goblok meureun. Aing teh jerona aing. Nah, Bob. Dengan teu ngomong naon ieu mah kakar dibongkar ku ari bae. Tah ieu mah balik deui. Ieu bener deuk ngalaksanakeun aturan. Ieu teh bener lantaran NU teh dibere duit tetep ngadukung na ka dieu geus puguh MUI, geus puguh depak, beralasan depak mah jeung MUI geus puguh di PNS mah ulah dicaritakeun. Ieu depak-depak kenapa dia bisa ngadukung ieu? Gampang digoyang. Geus kadinya bae tah aturanana tah. MUI kos kitu, depak kos kitu, dek mana pilihan gua. Sok ge. Moal beres-beres urang dek ngabangun nagara. Moal beres-beres tungtung tujuan negara itu bae mah. Teu MUI teu depak. Beres MUI depak malah aya di tubuh pemerintahan tah mah. Memangnya masa komplotan kadinya. Tapi iya Nahdlatul Ulama. Kok bisa ngegilak sih? Mantak aing isin. Cenah kieu ulah sok kitu. Aing mah di kitu bae aja. Emang kiai gua nanti ke gua. Sanajan aing lain kiai tapi kultur di jerona aing ketika nyaritakeun Muhammadiyah aing mah NU, ketika nyaritakeun Persib nu bakal main aing mah NU. Aing mah tetep NU. Tapi ketika main NU teu bagus. Ieu naonan emang NU teh diperhatikeun atau diperhatikeun santri seluruhna memperhatikan NU, ustad memperhatikan NU, kiai memperhatikan NU. Ketika NU leping plan kasih si kagigir yo ieu mah kudu dibawakeun dadung ditarik sia ku aing nu jelas hese tuturkeun. Yes, itu dek bangun bangsa jeung nagarana kandas deui. Hese. Geus kitu kumaha tuh? Teu kumaha, geus sabodo nyana-nyana urang-urang. Ketika cenah kunaon teh uji teu nuturkeun NU sia dituturkeun ngagilek bae nabrak mah dulu. Nabrak sia nyupiranana. Ieu mah urang papada urang bae ngomong teh lantaran urang ge papada NU. Nya ulah disebarkeun ka mana-mana ulah. Ima pada urang bae ka ditu ngomong pada urang deui, ka ditu pada urang deui. Orang nyaho sadunia nyaho kabeh. Aduh, masyaallah karim. Orang ese. Nyaritakeun ulama tuturkeunana NU sebagai figur di jerona aya bahsul masail, pugunya di ditu nagara ribut. Mutamar nagara ributan masa ulama kos gitu. Ya Allah ya Rabbi kurang ngutus aja pendi jeung pudoli kaditu milu mutamar kaditu milunya na kaditu teu datang kaditu balik deui kunaon saya balik deui aya mere duit lah cukup. Geus ja maksudna ge duit cek nanti geus lah teu kudu kaditu geus saha bae nu menang geus urang mah amin bae. Hancur negara ieu lamun kos kadar itu kabeh. Kos tadi tak wakil kula hancur. Ieu memang keur nyaritakeun hancur kabeh. Hancur kabeh atuh. Mantak loba kiai nu gakulah kunaon cenah kiai teh ilu-ilu di partai henteu berjuang. Perjuangkeun ku sia hayang nyaho coba. Datang ka mana perjuangan sia nyungsep sia. Ya memperjuangkan naon sih ya tuh aing hayang berjuang aing boga otak aing pikiran berjuang aing
agama mejeuhna teu mun diperjuangkeun di Golkar, agama bener teu mejeuhna teu mun diperjuangkeun di P3, agama ban urang mah bagian agama mau diperjuangkan di PKB bener tante. Ternyata atuh boro-boro dek memperjuangkan melalui partai JNU na ge eta kos kitu. Aya cewek atuh terus banan mere duit. Masa ulama kos kitu sih? Tah, ieu sekedar nyaritakeun ala kadar, mudah-mudahan kaharepna bisa lebih baik deh. Lebih bagus sebab etalah tuturkeun urang. Tapi wari geus kadang gini ku ceuli. Aya tah di bagian NU, pokona urang mah saha nu mere duit bae cek kitu. Ya Allah ya Karim. Itulah guys, lamun memang aya korena bisa diterima daya bisa walau qala wallahu a'lam.